Pemirsa Syarifatul Adidat sareng Riki Rosadi anu dina danget ayeuna baris nyerangan pamirsa salami 30 menit kapayun dinu acara kalawarta ngabagi warta kabalarea. Sareng katuangan anu rasana matak bedeyeun tea, katuangan ieu tos janten mangrupa jajanan anu dipaporitkeun ku sadaya kalangan. Teu kolot, teu budak, sadayana resep pisan ka seblak. Seblak nyaeta kerupuk anu dibanjur ku cai. Kuahna make ceker, tulang, makaroni, jeung sajabana. Jajanan ieu tos diicalan di wilayah Karikorot Jatinunggal. Dimimiti anu tina roda dugikeun anu make kedai-kedai. Di unggal kedai cita rasa seblak teh ngagaduhan, variasi rasa anu beda-beda. Tos aya rekan abdi Tating Sitiawati kangge tating dihaturanan. Hatur nuhun karesa salanggeuti nu aya di studio. Pamirsa, ayeuna simkuring tos aya di Kedai Kepo di Jalan Tarikolot. Hayu urang tingali sasarengan kalebet. Kedai Kepo mangrupakeun kedai anu paling populer di daerah Jatinunggal. Kedai ieu ngagaduhan cita rasa anu khas sanes tina dekorasi bae anu unik, tapi tina mangrupi-rupi menu jadi daya tarik kedai ieu. Pilih pamirsa sadaya penasaran, mangga bae dongkap ka Kedai Kepo. Ayeuna simkuring atau sareng pelanggan di Kedai Kepo. Hayu urang terasa wawancara pelanggan kedai ieu. Assalamualaikum, teh Dupi wasta saha? Waalaikumsalam, kira teh. Teteh atas panggilan berada di kedai ieu. Nuhun adalah sekitar 2 bulan. Pan di dieu teh seueur variasina. Teteh resep variasi anu kumaha? Akibat resep variasi anu regombang padana. Oh, nuhun. Hatur nuhun teh punten ngaganggu wakosna. Buat sareng Hatur nuhun kangge para pelanggan anu parantos diwawancara. Ayeuna mah urang uihkeun deui karesa sareng Riki di studio. Hatur nuhun ka tating anu tos masihkeun laporanna. Pamirsa warta anu kusim kuring didugikeun dinten ayeuna dicekapkeun mung sakieu. Tepang deui sareng sim kuring dinu warta anu salajengna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.